Bah, 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 kemana si abah ya? Bah, abah. Aya naon, Cuk? Nah, ayah. Bah, dia bah. Aku teh pengen benghar gimana caranya ya? Ai kamu mah pengen beunghar pasti ngambil jalan pintas. Kalau pengen beunghar mah kamu mah tuh kerja. Ulah menta-menta kieu. Iya bah. Terus gimana tuh bah solusinya bah? Atuh solusinya mah kerja, Cuk. Sing giat, sing getol. Ngagede ngomong-ngomong eta naon eta dina nu koneng. Kopi bah. Sama ini sama rokok. Kopina kopi pahit geura. Iya bah, kopi pahit. Ulah seuri maneh, abah serius ya. Ya bah, maaf bah. Dari dulu sampai ayeuna kan kopi pahit we, kopi pahit diberena abah ye kumaha ye. Bah. Maaf bah, aduh. Ai maneh seuri ngaledek abah lain ah. Hampura bah, hampura. Adanya kopi pahit bah. Dikutu ku abdi jadi ongol-ongol daek maneh. Atuh, gak mau bah. Sekarang mah gini aja tuh bah. Gimana caranya tuh bah? Biar aku benghar gitu, pengen kerja yang apa? Yang bisa buat aku kaya gitu. Atuh cek abah pan tadi geus ngomong, gawe anu bener ka ditu, gawe ulah menta wae ka abah ge keur lieur. Abah ge hees di luar, baju teu guta ganti, ieu wae ai maneh menta ka abah. Kumaha ai maneh? Ya udah bah. Kalau gitu mah aku pergi aja bah ya. Oke, abah oge arek krimbat heula ieu bukis ararateul. Sok atuh geura nindak ka ditu, abah mah moal merena naon, gawe ka ditu gawe. Geus eta tinggalin kopi jeung rokok. Ya bah, ya udah bah aku pergi dulu ya. Itu jangan lupa mandinya pakai sampo, oke? Iya, beliin atuh sampo. Monya assalamualaikum. Sok, Gus. Sejelas mana sih, Daek we ditipu ku aing sia hakan sia. Lumayan aing kan bisa ngopi, bisa ngarokok tuh.